Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Ayeuna mah di baris ngungsi bagian anu ka 61 dina lajengna carita si Kancil ti Pakidulan karangan Geriksa. Sakumaha anu kantos dipaluruh dina bagian ka 60na. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa medarkeun kaayaan si Somed parantos palastra malah teu dikubur-kubur acan ku si Jamring jeung si Pecit nya. Cag para pamirsa urang tunda heula atunya kaayaan lalampahan si Peci jeung si Jamring nu cenah mah deuk neangan pigurueun manehna pikeun jut ngalayanan ka Nisakar Sakti teh. Semangga kiwari urang pusirkeun perhatian urang papai carita anu geus lila katunda-tunda. Cek paribasana teh mah nyandung catur nu kapungkur di hiji leuweung geledegan. Disebutna teh leuweung hideung anu arang langka kasabaku manusia. Leuweung ganggong simagonggong panodoban sato galak. Kacida pisan sangatna. Estuning mata keung, estuning mata sieun. Sajabana ti loba sasatuan galak teh oge kawentar loba keneh siluman selmin anu ngageugeuh di eta leuweung. Malahan mah mineng kabejakeun. Mun seug aya jalma anu kumawani asuh ka eta leuweung, kudu aya kabejanakeun. Boh katalimung teh cilaka teh dipacok oray jeung rea-rea deui. Ku mineng-mineng kejadian kitu nya akhirna jalma-jalma teh arang langkah aya nu wani nyaba ka eta leuweung. Atuh sajabana teh kitu aya di beja anu sumebar ka urang desa. Majarkeun teh cenah eta leuweung teh aya hiji kelong anu dipikasieun. Awakna gede luhur susuna rayuduk ngaring-ringkik kawid-wid gimbal. Jang-jangan sihungan serta pengetam camaklak bodas jeung sakti deui. Pangna sumebar beja kitu kungsi aya nu manggihan sarta kungsi kabejakeun aya budak leungit aya kana 3 bulanna kapanggiso teh cenah geus jadi layon nyang saya dina sisi leuweung eueuh nyawaan eta budak teh kitu ceuk carita jalma ya. Nah nya atawa henteu eta beja teh cek ujaring carita kaum dangu eta bener pisan ari sabab puluhan tahun katukang di basisir laut kidul kacaritakeun aya jawara wanita anu gagah sakti tanpa tanding kalakuanana mahiwal badati batur purah kitu ngaributkeun ngagenjleungkeun ka sasampang si lembur. Tayalian iwati Nyi Mayang Setra teh nu katitisan ku siluman kelong bodas di Gunung Jayanti wewengkon Palabuhan Ratu sabadana tarung jeung teu wisesa. Nyi Mayang Setra geuna ku supata teh nya salin jenis mindah rupa rebah wujud jadi kelong beungeutna bodas. Nya ti harita Nyi Mayang Setra jadi kelong bodas terus hider nyak matuh di hiji leuweung. Tatapa sugan aya pituluing pangeran cenah hai keukeuh hayang balik deui jenis jadi manusia sabiasana. Kasubri para wargi kocap dina hiji mangsa. Kelong bodas alias Nyi Mayang Setra teh menang ilham tinu goib. Dina mangsa keur tatapa teh dina hitungan teh Nyi Mayang Setra kadatangan ku hiji awewe anu ngarupakeun indungna nya ngarek papatah. Mayang Setra doakeun doa anjeun geus kadenge
Maksud anjeun geus kanyahoan. Kaula nyaho yen anjeun teh keukeuh hayang balik deui kana jinis anu asri, hayang mulang kana jasad anu asal. Kukula didoakeun muga-muga maksud jeung tujuan anjeun tina kanan, tapi aya syaratna. Kahiji anjeun kudu bisa ngarobah laku lampah, kudu nyieun kahadean. Kaduana moal aya anu bisa nulungan ka maneh iwati hiji pandita anu geus nyupataan ka maneh teh pek teangan ku maneh menta dihampura ka anjeunna. Muga-muga sing laksana. Kitu papatahna eta awewe. Barang cacap omonganana les leungit bari jeung teu kanyahoan losna. Atuh korejatnya Mayang Setra dina wujud kelong bodas. Udang rungah ringe asa dina alam pangimpian. Red kakenca red kakatuhu neangan awe anu bieu nembongan tapi oleh teu kapanggih. Gerem-gerem Mayang Setra ngomong sorangan. Bagnya pamanan anak itu mah. Aing teh aya kene pangharapan keun aing janji arek digawe kahadean sarta rek neangan pandita wisesa leuwih musuh satru bebuyutan aing. Tapi nu kumaha ari anu kasebut hade pagawean naon anu disebut alus ku batur. Aing mah geus poho. Kitu pokna. Terus atuh haretung ngahulang aneh uteukna teh teu mampu pikeun mikiran hal eta. Teu bisa ngabedakeun mana pagawean alus jeung mana pagawean goreng. Tapi rasa sedih jeung ngalangsa mah boga sarta karasaeun ku hadena. Lila kulila sanggeus mikirna pilampaheun, mikiran pilampaheun kalayang eta kelong bodas teh hiber. Terus mumbul ka Jomantara kumalayan di Gaganawiati. Matana anu buleud gede teh lara kriri kahandap. Nyatana kalembur warga manusia. Tepikeun kasora teu meunang. Tepikeun kasore atuh teu meunang pagawean. Nya akhirna mulang deui atuh kana tangkal kai anu badag. Tempat pamatuhan manehna. Isukna berai beurang teh kencis ini teh gagaya bag. Maksudna jeung tujuanana sarua jeung nu kamari rek nyieun kahadean cenah. Sugan sengsugan jadi sabab atawa jadi cukang lantaran kana datangna hiji mujizat. Manehna keukeuh hayang bisa balik jenis deui jadi manusia biasa. Nya kocap ning dina hiji poe kelong bodas teh jerut atuh turun kana taneuh. Nyerorot nyampurkeun ka hiji jalma anu keur reureuh deukeut tangkal kai. Kejring kelong bodas kana lemah. Kocap ieu lemah anu disampurkeunna teh ngajerit. Terus ngalengger kapaehan atuh ngahuleung nya Mayang Setra teh banget tuku teu ngarti pok ngomong sorangan. Bu enas nya aing kudu kumaha. Nah eta jelema teh mana borangan-borangan teuing. Bila kadar disampurkeun ku aing make jeung ngocak nepikeun ka kapaehan. Dadah teuing kumaha atuh. Nyi Mayang Setra mikir, nya lila mah kaharti. Meureun mana kitu oge manusia teh sieunun. Sabab naon sabab rupa manehna es kuning pikasieunun. Mayang Setra ngarumasakeun maneh, atuh gaya bag hiber deui muru ka Jomantara bari jeung mikir jeroning hatena. Aya kieu mah liar beurang moal aya hasilna sabab manusia sanieuneun ku aing. Anu memang boga rupa anu teu panok jeung batur keun arek penting engke we liar teh. Kitu
pikiranana eta kelong bodas terus mulang ka pamatuhanana. Satuluy liar deui ganti waktu. Anu biasana sok liar ti berang teh ayeuna mah jadi peuting. Pikeun kelong bodas nyata nama yang setra anu geus jadi kelong. Berang deui peuting deui jadi panghalang. Kercaang bisa nenyo poek merdong oge matana awas. Kocap ning mangsa alam di hiji peuting. Mayang setra kumalah yang digegana wiati. Luhureun hiji lembur anu singkur di sisi gunung. Di kajauhan kedenge aya budak ceurik gogoaran. Malahan mah bari jeung emak-emaan. Nah. Sana anak manusia. Merocone. Kanungna teuing ngeureunnan keur manggih tunggala. Keun ku aing rek ditulungan. Kituna teh eta kelong bodas nirorot muru ka eta lembur. Kejrig sukuna kana dahan sawo nu aya di buruan imah. Didinya atuh beuki tetela. Den di imah aya budak ceurik pantun nutup kan jandela rada engab saeutik. Tah. Benar aing yo. Di dia ya budak teh ceurik da. Karungnya teuing meureun indungna keur eueuh. Keun syarek ditulungan ku aing. Ceuk eta kelong bodas alias jajaruanana mah Nyimayang Setra teh ngagaya bagi berlalaunan terus atuh mukakeun jandela gebrus ka jero kamar kasampat teh budak lalaki umur 6 tahunan ngading dieu teh ceurik bari jeung sasambat ka indungna. Di imah eueuh sasaha deui iwati budak reh hungkul. Adia budak hei. Ulah ceurik bae mun oge urang milu ulin jeung kuna. Cek eta kelong bodas beri jeung terus ngadeuketan ka eta budak. Raga mangleungeunna mangku budak. Ari budak ngajenghok ret kana beungeut kelong anu camerok jeung sihungan hunturang-rang geteng. Langarak kelas eta budak teh kapaehan. Ngagoler teu empes-empes. Atuh puguh Mayang Setra teh meuli ngahulang. Rewas nyanyo budak ujug-ujug ngalang nerak tungtung nama. Rek dibawa ulin we teu tulus. Terus we bijeu deui ngagaya bag atuh kana dahan tangkal sawo. Dikeresakeun deh keur kitu teh trojol indung budak datang. Mamawa cai dina kendi taksiran bae mah mundang menta ti tatanggana meureun. Anas rog kaburuan ayeuna gaya bag tangkal sawo. Rupana estuning pikasieun kociak eta awewe teh ngajerit langarak di kapaehan. Kendi murag terus pupus. Benar awak aing teh pikagilaeun pikasieun. Buktina geus sababaraha urang manusia lamun tepung jeung aing sok rewason. Malahan mah tuluy teh eling anak kitu mah aing teh ulah kumalayang kalembur nu mataksieun batur. Kumaha atuh migawe kahadean teh lah aing mah teu ngarti. Bener. Kitu cek pikirna Nyimayang Setra. Dina mangsa indung budak ngocehat. Tatanggana ngarasa riwasin ting torojo kaburuan. Malah anu rada kolotin mah atuh langsung mulu ka imahna bari jeung mamawa obor. Barang breh indung budak teh ngajoprak di buruan. Bubuk kendi meningayang gigireunana. Atuh rewaseun gero nyalukan baturna. Burudul daratang paheula-heula. Cahaya obor munggah ngemprai meniratang mengagebur. Kunaon teh oi? Mantong neng atuh ah. Alaulan ngomongna. Panayang jaho atuh ki. Nyenyo nyenyo. Jalma-jalma pahibut ngaronom kanu teh eling. Keur kitu gaya bag aya nu hiber di jumantarana tangkal sawo. Angin ngagebos atuh ngahius. Malah aya obor anu pareum dadakan atuh bugue sarea gereuwas. Sacara teu sadar kabeh tangga anak bereh teh aya anu hiber ngagaya bag ngajauhan. Sareretan atuh katara beungeutna camaplak bodas meunikeun ka camerok estuning pikasieun. Kelong. Jalma-jalma ting jerowok. Ni
pubar katawuran anu bisa nahan kasieun. Malah si Aki oge nu pangpeotna harita ti papareto tumpat maksudna mah muruka imahna barang geus deukeut lain eta mah imah batur. Atuh balik deui mata kuatir rampayakan bari jeung gagarowan ka incuna. Lumpat utag atong da eta poek bru atuh labuh ti soredan. Aduh aing aja cenah. Terus cengkat deui bari jeung rumanggieun. Terus secaleus samping sarung harita disalindangkeun kana tak-tak mangkaning teu make kolor-kolor acan. Ari si kelong modas sakilat geus ngajaul ka Jomantara terus mumbul ka luhur balik ka panyumputanana jiga nama. Ku kajadian kitu geus guyur deui bae salemur ear sadesa. Majarkeun teu aya kelong nu ngaheroan budak cenah. Ngan untung teu kungsi ka bawah da kapergo manten ku indungna kitu ceuk beja anu sumebar. Malahan beja teh beuki dilah beuki narekam. Tatalepa pa beja-beja kaunggal jalma. Di jalana ngagedean deui malah kadituna teu majarkeun teh cenah. Aya budak di rau kelong tepikeun ka ayeuna can kapanggih dasar beda. Beja masuk beje di jalan teh sok nambahan teh pararugu. Balikan deui atuh kana lalampahan Mayang Setra alias kelong bodas teh. Manehna terus siber atuh kaleuweung hideung. Tempat pamatuhanana barang datang terus euteup dina dahan. Ngahuleng mikiran nasib. Heran leuwih teh heran. Horeng geuning hese hayang yeun kahadean teh. Hanya kala atuh teu dibareto cenah dina bangsana kerja di manusia keneh. Sabab manusia mah bebas hayang nyieun kahadean ka sasama teh moal loba panghalang. Horeng kieu rasaan aya jadi makhluk hina. Nya iraha arek bisa milampah kahadean. Pikeun nebus dosa-dosa jeung kasalahan aing. Iraha awakin bisa balik di kamujud anu asal ti Gusti. Curut-curut cipanon si kelong bodas bijil. Hatena sedih asa digirihan ku hinis lamun sing geus teh mah. Sirah karasa berat bakat ku bingung nyatung tu mah ngajajantul teu puguh mikiran pilampahin. Tapi peuting isukna teh berdeui indit da keukeuh hayang yeun kahadean sugan jeung sugan ilapat teh bener. Ku jalan kitu bisa jadi sabab kana kahontana cita-cita jeung kahayang. Kasugri para wargi can urang tunda heula atuh kaayaan Mayang Setra teh anu jadi kelong bodas teh. Ayeuna urang kocapkeun deui kana hanca nu katunda. Nyatana kanyai Sekar Sakti ningrat teh. Anu keur harita keur aya setengahing perjalanan. Sanggeus nalukeun tilu lalaki nyatana si Jamring somed katut si Peci teh. Harita teh sabada dipenggat ku rombongan si Jamring ke Batu Mampah teh galideur teu aya kasieun. Estuning teuneng ludeung tok badak tok mau ceuk wiwilangan teh mah. Pangna kitu Nyi Sekar Sakti ningrat geus pasrah sumrah kana naon-naon anu bakal kaalaman. Sabab geus kasawang ti samamehna. Ngaran-ngaran anu ngalalana mah moal bisa bebas ti halangan harungan. Atuh saja batik kitu dina hal kasalamatan ge banget keyakinan kanu diparengkeun manggihan. Malah harita teh Nyi Sekar ningrat tumampahna sosoranganan we da memang sorangan ti panginditan ge. Ngan teu oleh-oleh nenedak kana Maha Kawasa. Sabab ceuk kayakinan Nyi Sekar Sakti ningrat Allah teu oleh marengan ka umatna anu boga tujuan hade manakomo
Nyi Sekar Sakti mah niatna rek mulik pangarti neangan pangalaman, nyiar ilmu panemu anu sakira mangpaat dunya jeung akhirat. Sasat ngajalankeun hiji kewajiban, ngalakonan parentah Allah dina hal neangan ilmu. Nyi Sekar Sakti ningrat harita dina lumampahna teh estuning padungulon we. Teu milih jalan anu alus, teu milih jalan anu caang, sabab bisi sasab cenah kawantu can terang katatar kulon. Karek harita pisan lunta ninggalkeun lembur matuhna. Sakapun mah lalampahan Nyi Sekar ningrat teh mapai-mapai belemburan nyurang jalan desa anu arula arile. Sakapun mapai leuweung geledegan ngipir pasir anu lungkawing nyurang tegalan jeung sampalan. Aya kalana mun tas ngaraas wahangan, lamun poekeun di mana we merenahna. Lamun parang di lemburnya sare dilanggar, mun parang di pasawahannya di saung sawah. Lamun di leuweung mah nyajina tangkal kai anu gede anu moal kahontal ku sasot sato galak. Nya kocap ning ieu carita dina hiji mangsa. Lalampahan mayang Sekar sadiningrat harita. Geus tepi kahiji patempatan, kahiji lembur leutik, sisi leuweung, alamna endah, negla sarta waas, katonggoh ngadingding atu leuweung hideung, kalandeuh pasawahan jeung kebon, wahangan arula arile caina ngagulidag herang meuning ngagenyas. Nyi Sekar Sakti bungah lantaran manggih deui lembur. Alhamdulillah, geuning aya deui lembur sugan we. Ayeuna bisa nuduhkeun di mana ayana Gunung Karang. Kitu gerentes ning hatena. Terus atuh leumpang deui muru asup ka jero lembur. Baranggok atuh hadita manggih anu ngariung lobaan. Kolot budak awewe lalaki ngagonyok bang nu pogot kawas-kawaskeun aya deui sawalakeun. Nya Sekar Sakti ningrat ngadeuketan jen ngajanteng barjeng ngajingjing gemolan. Nangtung barjeng jajengkean beheungna rada euleugeuh hayang sidik ka hareupna aya naon make aya nu ngariung. Pok hiji lalaki geus kolot ngomong, "Dah ayeuna kudu kumaha atuh ye? Cik saha nu bisa nyinglar siluman? Nya saha nu sanggup nundung jurig? Jeung deui saha nu bisa ngubaran anu gering? Urang teh lur ulah cicingeun, saredea kudu milu mikir. Sabab nu keuna ku musibat teh batur urang baraya urang." Ngadenge kekecapan ti bapak-bapak nu kolot bieu nu ngariung jempe. Saurang oge eueuh nu nemalan. Pangna jempe teh tina awah hinggu bingung. Sararea teh bisa ngungkulan eta kasusah. Urang si mana horeng kaum dangu urang lembur teh keur meujeuhna diriung ku kabingung diudag-udag kasusah. Kumaha tuh? Abah, minta tolong ka lembur batur atuh. Yah, eta hade mah hade pisan. Tapi lembur mana anu sakira bisa nulungan euy? Cek eta laki deh anu kolot teh. Da kudu aya anu gagah sakti, anu ngarti kana hal eta. Jeung na deui suci, cek eta lalaki nerangkeun. Ngadenge kecap kitu jep deui jerempe. Nyi Sekar Sakti anu geus deukeut jadi penasaran. Dia karasaeun seselaket maju ka hareup. Nya akhirna bet aya nu ijajaran panghareupna. Bisa sidik atuh kanu keur adu renyom sawala nyawalakeun kasusahna. Eta laki nu jadi sesepuh lembur calohok lantaran nenjo Nyi Sekar Sakti nangtung hareupeunana. Jeung asa anyar pinanggih deui, malahan mah sidik lain urang dinya. Alah, tah geuning aya ka tamu. Cek eta kolot. Semah masuk aya nu kasebutna. Ciduhna teh sok mati cenah. Cik. Ujang, bapak tulungan ieu.
Kitu cek eta laki bari melong ka Nyi Sekar Sakti. Nu harita masih keneh make papakaian laki. Jadi disebutna ge ujang ku eta kolot teh. Atuh puguh Nyi Sekar Sakti teh kaget, teu nyangka bakal dipuntangan tulung kurang lembur eta. Mangkading teu bisa nanaon da rumasa sagala tuna. Apan matak daek ngarana oge ku hayangna bisa jeung rumasa bodoh. Pok atuh Sekar Sakti harita. Kumaha Bapak? Cek Nyi Sekar Sakti bari neuteu. Ayo manawi teh pamegat sumuhun. Mang teh ada tulung. Mamanawian aya pitulung cinu Maha Agung. Hidup tiasa janten cukang lantaran kala leungitna kasusah pun emang sapara kanca. Tapi mata tiasa nanaon Bapak. Sarangna deui atuh kumaha atuh Bapak teh atuh. Nyi Sekar Sakti tumanya bari jeung daria pisan. Nu area didinya kabeh melong ka Nyi Sekar Sakti kataji meureun. Da eta nu asalna jiga jajaka kanyataanna mah geuning awewe sorana halimpu. Aduh, lamur ieu teh. Neng geus sababaraha wengi diganggu bae ku siluman bodas. Geus pirang-pirang jalma nu kapaehan dina awahing ku sieun. Ngan teu aya anu dugikeun ka ngamasing pati mah. Ngan asa tentrem we Bapa teh jadi teh warga teh sabab saban wengi disingsieunan wae. Maksud Bapa teh cing geulis pangieukeun we pangjinglarkeun supados ulah ka dieu deui. Aya naon kitu? Ih, cek Bapa teh manggihan mamanggihan. Kelong kitu cenah kelong bodas. Tapi da Bapa mancan kungsi manggihan langsung. Can diparengkeun manggihan nu kitu malah embung daerah da sieun teu kuat nenjona. Ya kitu kayaan gede teh. Nyai malah atuh minggu tukang anak jeung incu ngajalopra kapaehan. Sieun ku kelong bodas pajarkeun teh. Atuh guyur salemur jadi teh. Rasa jagat malah cek bejanum sumobar mah dipikeun ka dirawu cenah. Padahal mah henteu. Nu sanyana mending ngadenge kitu Nyi Sekar Sakti ngahulang. Bingung dipentaan tulung kitu ku si Abah mah. Saliwat mah mata kreueus sabab dipercaya ku balarea tur teu wawuh kita dina. Tapi hakikatna mah ieu geus ajian atawa ujian. Dojoja ka Nyi Sekar Sakti anu keur ngalalahna. Nah bisa atawa moal nyumponan pamentadengeun keur kitu pok eta aki-aki harita mah. Ieu we kilayana we. Tulungan sing karunya we ka urang dieu. Sabab urang dieu teh geus aya nu mampu. Kabeh sieuneun ku kelong teh. Tah. Yalah, aki sorangan nu sakit kakolotanana. Sieun deh coba nang disinglar. Malah pentingan anu itu mah. Cepikeun ke morosot samping sarung lagi teh balas lumpat tarik kita tarayong. Itu cek eta aki-aki. Bruk-brak kadeni ku sararea. Tapi mah teh tiasa tuh aki percayalah. Cek eta aki-aki Bukti Daria. Seren sumeren percaya ka eta awewe nu anyar datang. Keukeuh atuh anu nyebut teu bisa, keukeuh anu menta tulung. Ya nu akhirna mah Nyi Sekar Sakti teh dibawa ka imah sesepuh lemur. Dia aku sakumaha biasana adat kasema. Disuguhan heula dibagiakeun pada nanya ngaran jeung padumukan. Nanya maksud jeung tujuan. Atuh kagok asong Nyi Sekar Sakti teh barabat ngomongkeun ngaran jeung lembur matuh. Teh kaliwat maksud na oge dibejakeun nya sakalian we tumanya. Dupi kapan deglang tebih keneh? Wow, ya tebih keneh atuh. Bade ka saha ka dituna? Cek hiji kolot berjeng neuteuk. Bade ka Gunung Karang? Tembana tandes cek Nyi Sekar Sakti. Ya ceras we ngulon. Di ditu naroskeun deui
Da bapak ge teu terang sanya nama. Dah akhirnya kumaha adu perkawis paminta emang isa parakan jadi dia. Nya mamanawihan bae Bapak. Ku abdi bade dicobi-cobi nanging ulah diandal-andalkeun teuing. Da abdi mah teu tiasa nanaon, mung syaratna abdi ulah diganggu sarta hoyong mondok ditajug. Mangga. Nanging engke tuang heula atuh. Mangapa? Ya satuluyna Nyi Sekar Sakti teh jadi semah urang dinya. Dihormat, diaku sakumaha biasana. Disuguhan diajak ngobrol kabeh pada someah. Pika condaheun sanggeus dahar terus dijajabkeun ka tajud. Kaperangan teu jauh ti imah sesepuhna. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana naon bakal kajadian? Insyaallah mangidi baris teruskeun ieu carita dina bagian anu ka-32. Teh hilap mandi deung atuh geunung kumaha diperparatosanna jeung kasadayana. Wassalamualaikum